pemirsa ramen pisannya ieu langsung loba pisan hayang disawer gandeng langsung ieu langsung loba karek geus sapait sarua we ngeureunnya Canda wahid. Karek 2 jajar. aduh dah geuning tadi sebutkeun aya 2 jam ya 2. kapungkur mah Ini mantapna. nah geus penasaran kagok Kang Lan kieu kun bari diajar nya hayang ngikeun sugan katalar nya sugan katalar kun anu buhun eta tukang lan wayana kun ditugaskeun hampura ka kolot da soalna harapaleun para tukang sawer atau nanti tukang rias ini kadang-kadang kan model MC ge zaman lain ka kun wae ka MC ka artis hayang disawer ku artis eta hayang disawer ku tukang rias eta sebenarnya beujing tadi teu tariasaeun sapali kitu nya tah enak kalan wayahna ditugaskeun ku kun sawer pun anu sabeuneu Sapuratina. Bubukana hungkul tapi bubukana hungkul. aduh aya membuka heula nya ada kenal Apa 2 jam? nah entar 2 jam urang Iya membuat bubukana hungkul. pas nepikeun ka sakadika mah bisa langsung diaur gitu nya Ya dan bubuka heula. Nah, bubuka engke majeng karena bahasan anu berkaitan sareng wejanganana gitu. Bubukana we hungkulnya. Nah, tapi engke dipentes ku Kang Lan. ayeuna Sawer buhun. aduh mesti mimiti panas ya kursi panas apalnya tau Kang Lan Nu buhun we nya, da hubunganna sawer nya ada sawer mah kan ti buhun. siap We hadir sakedik tadi. ya sok tadi Bismillahirrahmanirrahim nawaitu mitambayan amitan arek wiwitan samemeh kedal omongan mugi Gusti nang tayungan ya pangeran maha heman kaluhur ka maha agung kahandap ka maha murah kagigir ka maha asih ka unggal jihad robana agung pangapunten ka panganten saranten prak imankeun kumaranten pitutur hasil tekinten dabubuhan tara leukeun tara keresa ngadangukeun curug bae ditumpelkeun kana cepil tah cocokkeun ya Allah anu kawasa anu maparin nikmat rosa muga ieu paribasa yang sangka ati manusia awurkeun eta Taca, pan eta bubuka. irang awurkeun ieu Buka, terus dugi substansi sawerna. Nah, pan bubuka we, panjang apa 2 jam. aduh kalau 2 jam yang nepikeun ka awurkeun Ya, terus we eta tinggal nambihan. ya Nambihan naon da rupi-rupi. Aya nya non rupi-rupi guguritan sareng rupi-rupi dangding eta mah mangrupakeun dangding bubuka kidung nya contoh sawer seperti kitu. Tapi misalnya tina salendro mungkin diteraskeun kana pelog teu naon ngage jadi oge. Mohon aya nu sakena talutur misalnya. Aya nu kentar cisaat dangding teh seueur rupi-rupi aya nu kena goyok, aya nu kena teh jamantri gitu. Kanglan dia keur ngawikeun tekan nunutan lah pun kenangan kenenya aduh kieu tah Ya lendro pada zaman da sawer buhun pan buhana. Tah ayeuna naon mentes. apa kun demi aduh paham. siap Ayo apa? tadi kan kun curhat pokoknya kun kadang-kadang ge nyawer teh nu penting bisa nyawer gitu nya Ya, tapi kan kuda kumaha bentuk sawer ayeuna teh tah contoh nu kieu lah nya Insya tadi Allah, nah kun masih nyanak lagu nu batur ku batur teu sawiyo da aya eta mah tos tuntutan zaman urang mah tiasa naon teh mah tiasa mumpang atawa menentang arus da eta mah tos perkembangan zaman nya kedah diigalan gitu. Nah, kadar nembe kala nyanakeun anu buhun ya memang ieu mah ngadugikeun yen baheula mah sawer teh gitu. ya
tinggal di rumpakan apa nyetanya. Rumpakan. Tapi boleh justru di rumpakan itu aja di robi aja. Ayo selesai rumpak mah tiasa diraih ku ayeuna oge. Nu penting mah tujuanan tina tausiah tetapi mapagahan eta Mapagan eta. dugi ka panganten. Ya mah jelas aya perobihan-perobihan. Kumaha anu bade nyawerna, kumaha anu mantu nyawerna, kadang-kadang eta teh supaya Kurang dites deui wae. cing. Kita bisa Ayeuna kumaha biasa akun-kun upami nyawer mau nyawer, tapi jujurnya Iya, saudratna we. kabubuhan ieu nya ya. Justru anehna teh kieu Kang lah. Takutku dia ngarasa sedina aya, ngarasa bahagiana aya. Misalkan Kang lah, di sini Kang nanti bisa nyawer pun mah ya. Pas ngadengikeun pun nyawer dulu panggung ala pun ala pun gitu nya ya. Jauh nurutan pun kan jadi pun udah para luhur dah. Aya nu kitu, aya. Teu perkawis da eta mah non wih deui kanu tadi nya tuntutan zaman nya karesep konsumen atau napi audien atau napi pelajo lalajo nya eta mah da teu tiasa dipumpang nya Ting pernah pun nya. ya eta Meureun dan dilantunkeun ku seorang public figure nya pasti aya nu seueur nu ngepen Tah, ieu sabenerna mah pun teu jauh nyata pun mau nyawer ku lagu Mariti sabenerna mah. Maripi Nyata bagian wajah teh aningan. Itu namungkur. Seperti ieu. Gunung tanpa tutugan. Gitu biasa. Gunung Galunggung kapungkur, Gunung Sumedang katuja. Coba lah kun ayeuna menta kakanglan surat-surat. dan Nah, dina kan peda dina itu na anu sedap cangkring dina gawin ngajajar pantai-antai mana geni awi teman awi ngomong nauna pating arulang katebaku angin baja gelis Raden kapanganten bari nunjuk atau ketuntun kan rata-rata MC dan kawan-kawan pun anu yang bisa nyawer pakai nurutan pun malahan artis-artis kunsuna salah sawisna aya tilu mau disebutkeun nya aya tilu nurutan pun padahal anjeunna tiasa sawer sapertos Kang eta tadi atawa napi nu ayeuna zaman ayeuna kan aya sawer nu sapertos ieu bismillah damang wiwitan tak pun nepi dinya kali itu teh naon gitu nah eta ge bagian tina sawer buhun keneh nu men oh buhun keneh ina da wiwitan ki Gusti nang taingan tah gitu keras kali itu hilap deui kana dibaca dan kalau malam teh berarti loba pisan. seueur pisan nami-nami guguritanana sareng daging. Nah, di antawisna nu sanes masuk aya anu nganggo eta. Ari kalan nu tadi nu kidung anu nembe di kieu teh. Ya, tanglar siga nama hatur pisan kan sawer kitu berarti tadi teh papayuna teh aya dina Bantayan. Terus sawer atas beda sawer nya yang ieu lah ngawur heula. oh ngawur Ngawur aya permen tadi mantos permen ribut kamu mah beas gitu nya aya biasa namun aya nama laki beas sama ya permen sareng artos langsung diawurkeun gitu nah bantayan sebenarnya teh kan ya masih kena lingkup sawer Oh, pas lingkup harus sawer. tos beres ngawur nya aya sesi anu disebut bantayan nah bantayan teh nangkul bantayan teh cakupanana di antawisna meulem harupatnya satacan dipotongkeun dibeuleuh heula belum lah terus diceos anu kening oh nya kening mau entar dicabut cabut terus atas potongnya bareng dipotongkeun tah eta ge sok tibalik eta naon susunan nah komposisinya ya susunan nah eta ge sok tibalik kuncinya gitu ya soal mesin kegiatan berkawin namun supados langkung Tapi- rapi langkung konsep langkung nyusun nya ya langkung pagi dipayun meulem harupat belum merupa terus di parema keras diceos terus dipotong terus ke dipotongkeun dipiceun simpen heula kendina nya keras dicak endog sareng olekan lekan teh naon olekan teh ruas awi terus seperti sulit oh nya sigat di anak balema Ya. kita tamiang teh mohon awi para disuling we Oh, gitu. tamiang. Terus pada satu kanal deui gitu nya karunya nya ketika sok iya sok tahu gitu oh itu nincak awi mohon terus
sareng endog. Terus terus rumahnya. Terus ditincak, endog terus beukeus dibasuh ku panganten istri. Eta teh nya salesna unggal sesi oge aya pasapah aya tujuanna namun beli panjang teuing nya. Tah itu paling yang inti ngawasu sampean panganten pamegat diwasuh ku bojona eta sanes hartosna ngarendahkeun martabat istri. Namun justru nawiskeun hiji bakti anu munggaran ti hiji istri kana janten carogena. Gitu. Dengan panjang kenenya apa eta teh karek dincang nau gejeung ieu can aya kendi nya sakene. Entah kitu saat saya tah kendi dianggap falsafah oge aya pedarana meupuskeun kendi. Meupuskeun kendi Gitu. Aya digeo-geo cenah eta mah geo asli emang teh. Hanya salah sama eta mah raehan da inti nama aya Rame. aya ngarahan teu monoton. Tapi aya inti-intina oge tina mutuskeun kendi teh. Mimiti kan enggak ieu. Nemutkeun sepuh kapungkur ari kendi teh biasa didamel media kanggo papagah nya. Di mana sanes di mana ada aya namina rumah tangga jelas bakal terpojok dina satu permasalahan ya. Sekecil apapun pasti bakal aya pacogreg gitu nya. Pacogreg teh aya kontra terhadap saya pasar nama gitu. Nah, nalika orang menghadapi permasalahan gitu, pengantin menghadapi permasalahan gitu, sepuh kapungkur atas masihan, iya, nanti solusi, nu disilipkeun kana kendi, terus iya, cara, eta kan itu dicepeng, di tengah kan lah, dicepeng. Tah anu panganten istri nyepeng beheungna tah panganten pamaget nang ngeuy bujurna ya iya kan ya ada segitu dan kan aya diangkat ka luhur terus dikahanapkeun terus digoyang-goyang nah eta teh sepuh kapungkur mah tanpa maksa aya tujuanana goyang-goyang kitu teh digoyang ka luhur ka luhur kahandap aya artina aya maksad henteu sakadar jadi emutan teh kana hal-hal anu gitu nya jadi aya tujuanna kan eta mah diramekeun nya tadi goyang-goyang dikenalkan segala sebenarnya keringan dina perkawis itu geus kene seueur pisan makna-maknana atau nanti eusina enak maksud kaluhur sakedapnya sekedik kaluhur nalika orang katibanan masalah orang ulah kenal emutan orang mana orang segala rupina kedah madep kanu maha luhur kanu nyiptakeun urang oh jatana Allah Subhanahu wa taala muntang tulung muntang solusi muntang jalan eta kendi di kaluhurkeun terus nya orang ka luhur ka handap terus digoyang-goyang nya eta mah sifatna kaluhur mah kan eta hablum minallah vertikal tadi goyang-goyang mah kan horizontal sifatna hablum minanas janten hablum minanas teh kedah aya pertimbangan sakapa pada jalmi nalika urang katibanan masalah ulah dugikeun ka tina kesimpulan anu dicandak ku urang teh janten ngarugeukeun ka jalmi nu saneh kedah kiat tinimbangan kedah asak tinimbangan jadi kaluhur kahandap goyang-goyang lajeng pembeskeun ngaji oge sebenarnya apa namanya kita hayat jadi bacaeun tina kahirupan tina apa lah harus dipembeskeun nalika atus aya kesimpulan ya udah cari pemecahan itu geus saya maka semoga masalah dina rumah tangga tinggal pikiran kusorangan kumaha carana memecahkan kena kendi dan lamun diasosiasikeun kana hiji barang teh bakalna langkung apa langkung dicangkem ku panganten kitu ayeuna lamun di papagahanan mah kalabur tapi lamun ingat kana kendi pasti bakal nah kitu maksudna sepuh kapungkur dilakukeun kana benda-benda artinya teh atos kan beresnya sawer segala rupiahnya acara sawer bantayan atau senjata aya di tambihan nyata huap lingku panjang deh wae teh kawin moal tah gini nanti tuh aya ada sebab upacara adat huap lingkung ya ieu huap lingkungnya identikna sareng tuang ya tapi tuang di dia panganten nampi dihuapan kun janten ibu ramana anu kahiji dihuapan ku ibuna nawiskeun dihan semet
dinten ieu ibu baris ngahuapan hidup anu pamungkas. Oh. Mah ngahuapan deui sabab hidup terus kena Kelakaran pas nyebatkeun kitu mah abdi jadi rada siga naon nepi heula dia pernah yang ceurik nu gitu. Jujur we urang beli komodor nya. Aduh, geuningan ngahuapan terakhir eta teh nya dari napas gua pringkung aya makna nyata ngahuapan anu pamungkas. Siap. Sabab panganten kedah tos mandiri. ya pokoknya mah kun-kun dia ayeuna setidaknya geus apal nu namanya sawer. Oh. Hayang apal kan kun-kun sawer ki oh ternyata pisan lah Oh. luar banyak. Oke, kawan atur pisan mudek tuang-tuang. Pokoknya hayang naon sok di dieu mah hayang naon atur pisan. Sami-sami. Ya, oke, sadayana ulah hilap timbang-kurkuna mudah-mudahan ieu video manfaat kamu sadayananya dikumpul sareng di Kang Lan tong hilap subscribe and comment and like. Nah, oke hilap channel Kang Lan oke nya di subscribe. Atur pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.